wilujeng siang abdi kaleresan ayeuna aya nuju di Garut. Aya salah seweus keramat nyata namina Eyang Jangkung. Aduh, mana tiis Gusti tiis. Cobian ningali ka dieu. Kupingkeun suara kuraes ini seueur kuping kadangu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Oh, iya. Palih dieu Eyang Jangkung teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Sejarahna aya nu terang tak? Terus kasebatna teh Eyang Jangkung we teh. Sebat Eyang Jangkung teh margi makomna kirang langkung 6 meter mah aya yeuh. Ieu nu dikaruhunkeun, dikaramahkeun, dikaramatkeun margi katingali aya di saungan sareng caket sangkal kiara. Itu lagi ayah makom dua. Oleh dia ayah batu juga teh. Juga sama dia diselamatkan. Oleh di tengah ayah makom. Oleh dia ayah batu. Kalau itu lagi seueur guys, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.